Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allim fi hadzal kitab al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Gawitan urang sadayana ngaoskeun aya kitab Hikam Ibnu Athaillah kalayan nyuhunkeun pitulung nyuhunkeun didaukiahkeun ka kersana zat nu wajibul wujud ayana nu jenengan Gusti Allah mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah kalayan ngalap barokah kunyebat jenengan Allah mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Halaman 108 jajaran kasalapan tihanap rubama ayat sedananya ayat Pak Ustaz 108 salapan tihanap rubama ayatnya sedananya ayat Bismillahirrahmanirrahim. Rubama waqofat. Terkadang cicing. Naon al-qulubu pirang-pirang hate. Ma'al anwari sarta pirang-pirang nur. Ay patah tajibu tegesna mangka kahalangan itu kulub biha kana itu anwar wa tata'atalu jeung kosong itu kulub anisairi tina lempang ilallahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala. Ieu hikmah anu bade pamungkas dina juz hiji. Dina ieu hikmah mah urang ngupingkeun we kitu nya. Urang ngupingkeun di satu sisi aya memang penting urang ngupingkeun. Disimak, diteliti kitu nya. Di sisi lain aya anu memang perlu ku urang dicandak. Dicandak nu kaduga ya candak gitu, anu teu kaduga mah simpen we. Itu panai dina hikam mah tong lalajo hungkul ya. Kalarasan ieu hikmah teh nu nyarioskeun nyaeta bagian-bagian tingkah arifin, tingkah-tingkahna para aulia, para wali, jalmi-jalmi anu tos makrifat ka Allah Subhanahu wa taala. Sanes nuju nyarioskeun mahjubin ieu mah sanes. Tapi sok sanajan kumaha ulah leutik hate pikeun urangnya, ulah pesimis dina bab ilmu mah ulah pesimis. Kudu naon, kudu selalu optimis gitu tah. Tapi optimisna ulah cicing bae. Tapi kudu ngeureuyeun nikreuh bari lempang hate ka pangeran. Eta namina optimis.
artina tina sora tina rupa tina rasa teh kudu aya jalan balik ka Allah barengan ku leumpangna ta eta optimis. Jadi lamun aya harapan hungkul mah teu aya amal teu aya suluk anu dilakukeun ku urang eta teh salaresna mah sanes harapan. Eta mah naon disebutna ta'ammul. Ta'ammul disebutna teh bahasa mana mah berarti umniyah, makomna umniyah. Lain makom sebenarnya umniyah mah eta ngahayal gitu. Ya ngalamun hungkul, ongko hayang wusul gitu nya, ongko hayang wusul. Tapi ilmu anu ngajelaskeun wusul henteu diikuti. Aya anu ngaji tapi henteu ngalaksanakeun. Ieu ngan lalajo we. Namawi tong eureun ngaji bari ikhlas nya. Aya bahasa tong eureun ngaji bari ikhlas teh paneta teh salah sawios dorongan gitu. Salah sawios dorongan. Pikeun naon? Pikeun ngamotivasi, pikeun mensupport, pikeun menyemangati diri urang masing-masing. Ya, hati urang masing-masing, ruhani urang masing-masing, sir urang masing-masing. Dina raraga ngadorong hayang wusul ka Allah teh sapertos wusulna jalmi-jalmi nu makrifat ka Gusti Allah. Tah dina kitab hikam ieu teh pangalaman jalmi-jalmi anu tos wusul ka Allah. Matakan teu aya lepatna ku urang teh diikuti ilmuna teras dilaksanakeun sakedik-sakedik kitunya sesuai kekuatan kamaripatan urang masing-masing. Tah eta disebutna harapan anu dibarengan ku optimis. Artina ngaji na bari ikhlas terus sakedik diterapkeun dalam kehidupan nyata sehari-hari. Matak ngabahasakeun atuh anu kaduga canak teu kaduga mah simpen we heula dan kin oge aya waktuna da sagala macem teh butuh proses kitunya. Tah dina ieu hikmah ka 152. Jadi rubama waqafat al-qulubu ma'al anwar. Jadi aya hate anu mentok dina nur. Bisanya hate mentok dina cahaya. Biasana pan hate mentok dina naon? Dina poek. Biasana mah dina dulmatun. Dina poek hate, rupek hate biasana sok mentok di dinya cicing. Ari ieu mah mentokna teh dina cahaya, dina nur, dina cacaan. Jadi teu tulus eta teh. Suluk jeung tarukina diecakeun kulantaran aya nur nu datang. Tah dipikeun urang ieu teh ngajadikeun naon? Ngajadikeun barometer bisi kadituna urang tos nambahan kailmuan, tos nambahan keyakinan, teras disajeuning eta ngaran-ngaran suluk jeung taroki berarti aya hikmah-hikmah anu tersembunyi dina diri batin masing-masing. Aya cacaang hate sehingga cacaang hate teh ngajadikeun keyakinan diri pribadi mantak ieu mah kuring ngeureunnan geus wusul gitu. Ya, geus wusul mendingan arek pre heula ngaji teh. Tah eta mentok dina nur. Terkadang hate-hatena jalma anu nuju taroki jeung suluk teh mentok dina nur. Ngajejetrang we dina nur. Didinya teu bisa maju deui eta teh. Naon sababna? Sabab tos kabungkus ku nur. Mangrupikeun naon eta nur teh? Mangrupikeun berarti mangrupikeun kanyaho atanapi ilmu. Eta teh kanyaho sapertos kitu teh ngajadikeun ka diri urangna bisa mengambil kesimpulan dalam setiap irodah ti Allah. Ngamanaan we sorangan disebutnya ditakwil teh gitu. Matakan penting kedah aya komunikasi sareng
anu murabi ruhna, anu ngabimbing ruhanina bisi ngajejetreng didinya gitu. Kama hujibat sapertikeun dihalanganana naon anu pusuh pirang-pirang nafsu bikasa ipil agyari ku pirang-pirang agyar anu karanel ku kandelna pirang-pirang agyar bisa ngabahasakeun gitu. Saperti nafsu teu bisa naon teu bisa tembus kanu leuwih jero sabab kehalangan ku agyar mentok dina agyar mentok dina makhluk. Jadi nafsu mentok dina agyar seperti mentokna hate dina nur. Aya mentok dina nur sok padahal mah pan eta nur teh naon muqayatul qulub. Nur teh pan tutumpakan hate sabenerna mah nya. Pikeun jalmi anu suluk mah eta nur teh tutumpakan hate. Ya, tutumpakan hate teh jadi bisa lempang ka kersana zat nu kagungan. Ku ayana kailmuan dina hate urang, ku ayana kamarifatan dina hate urang, biasana sok nimbulkeun kayakinan. Sanes percaya deui di jero mah. Di jero mah nimbulkeun kayakinan. Kayakinan ka mana? Kayakinan atuh mapai-mapai berarti tina afal, kana asma sifat, kana nur dat. Tah makom kayakinan. Ya, keyakinan. Matakan ngabahasakeun ahli dohir ma ahli iman, ahli batin ma ahli yakin. Ieu mah patokana jalmi anu yakin. Biasana mah upami tos yakin aya kayakinan ka kersana dat Allah aja wa jalla. Misal kawasa Allah teh lian Allah teu kawasa. Jadi ieu hate teh teu ningali agyar. Agyar teh goirilah bahasana kitu. Ai goirilah teh berarti lian Allah. Jadi ieu hate teu ningali agyar lamun makom yakinan naik. Hate mente yang ningali ke Allah sok dan mata kepala mustahil ieu bisa jadi kieu, mustahil ieu naon kabutuhan kuring isukan aya ieu mustahil sok sanajan mata kepala kitu. Matakan kamari ngabahasakeun dina naon muqaddimah hikam nya ngaji hikam ditarimana kudu akal anu lemes ya ulah sampai dugikeun make akal anu kasar. Lamun make akal anu kasar berarti bahasana puyeng we ngaji hikam teh. Naon sabab dina jero hikam teh ilmu nu bangsa lemes. Artina berarti ditarimana ku akal anu lemes. Ya. Mana cina akal anu lemes? Akal anu lemes berarti akal ruhani. Da ari akal ruhani mah fungsina ainul qalbi. Anu ningalina hate engke naik jadi naon? Jadi muraqabah ngintip sifat Allah anu asalna dohir maujudat terus masuk jadi surah akwan gambar naon surah makhluk surah akwan ngaran-ngaran surah akwan berarti eta teh tipis berarti kudu paningana lain mata kepala deui paningana minimal dohrul qalbi teras naik kana wastul qalbi teras naik deuk kana suwedaul qalbi kitu tah. Lamun ngabahasakeun kieu abdi sehari-hari di laboratorium lamun misalkan ieu bakteri anu kecilna luar biasa da teu katingali ku mata kepala misalkan di dalam darah teu katingali eta teh bakteri ngan eta bakteri di dalam darah bisa katingali ku naon ku pembesaran mikroskop 10 kali lipat ku pembesaran 100 kali lipat eta teh jadi di zoom gitu dek jadi di jero teh jadi naon jadi dohir tah lamun makom yakin ieu tos aya dina batin urang kayakinan dan tos nancep kayakin mah moal bisa diorongret-rongret moal tiasa di naon moal tiasa dipangaruhan ku kaayaan jadi henteu aya ngabahasakeun kieu kuring tos ngaji hikam jadi puyeng berarti ngaran jadi puyeng tos ngaji hikam nalika ngaji hikam nah berarti ditarimana ku akal natikoh ku akal anu kasar da akal anu kasar mah memang bagian dunya eta mah ya bagian dohir
Berat ngaran-ngaran dina kitab hikam berarti ilmu lemes ditarimana ku atuh ku akal nu lemes. Matakan ari jalmi-jalmi ma'rifat mah jagoan-jagoan Allah mah awalna sateu acan ngaji hikam puyeng tos ngaji hikam jadi naon coba? Jadi pinter, jadi tingtrim, jadi tenang. Jadi teu aya ngabahasakeun taroki jeung suluk kaganggu. Ya. Jadi ketika ngaji na berarti kuncina. Ya, matakan sering abdi ngabahasakeun sing ari kelas dina ngajina. Soalna eta timbul pikeun hasil pamustrunganana. Di mana-mana ngajina ikhlas. Minimal karena Allah we heula dongkap ti bumi ka majelis teh karena Allah, hoyong karena Allah ieu ngaos. Naon sababna? Timbul keyakinan dina manah urang di majelis teh tempat tali tumalina ilmu Allah. Artina berarti ngahasilkeun pahmi anillah, paham ti Allah. Tah jadi memang lamun ngaji na awalna dibarengi ku hate ikhlas, niat anu ikhlas, tah di mana dina nalika terjadina tali tumalina kailmuan ti Allah ka urang ieu teh ku urang ditampi nyaeta ku akal anu sehat, ku akal anu lemes disebatna akal ruhani kitu nya. Jadi kitu. Jadi aya gering hate tapi ieu mah gering hatena mentokna dina nur dina cahaya. Misalkan tapi kan aya ngabahasakeun piraku cenah mentokna ieu teh dina nur pan nur teh cacaang hate pikeun jalmi salikin mah cacaang hate teh tutumpakanana sapar atanapi leumpang ka kertana dat Allah. Dina nalika ieu hate caang berarti hate tingalina ka Allah kitu tanya. Berarti ieu hate teh numpak kana cacaang eta. Sahingga caang ieu hate urang berarti ieu hate bisa ningali Allah. Nah, cenah ningali Allah. Atupan aya ciri dala fi wujudihi wa af'alihi wa asarihi wa sifatihi. Nuduhkeun Allah teh ngagaduhan af'al. Der urang tan ningali kana af'al, ngaran-ngaran ningali kana af'al berarti kaya-kaya urang awal-awalna naon ningali nurdat Gusti Allah karena af'al jumeneng dina dat. Ta eta teh tutumpakan tiasa tajali af'al gitu teh numpak kana cahaya, kana nur anu aya dina hate urang. Karena lamun dina hate urang teu aya nur poek dina hate urang, moal bisa tajali af'al. Atuh pusing we ku ukuran agyar, riweuh we ku ukuran agyar, sedengkeun urang teh tos ngaos. Sagala perkara diatur ku Allah, sagala perkara tos diurus ku Allah, urang diurus ku Allah, pamajikan urang diurus ku Allah, anak urang diurus ku Allah, permasalahan urang diurus ku Allah, pangabutuh urang diurus ku Allah. Berarti sama-sama tos diurus ku Allah, nuju diurus ku Allah. Berarti ieu hate mentayangna lain kana perkara anu tos diurus ku Allah. Kapusing-pusing nya. Hate mah tertujuna kedah manggihan. Setiap perkara anu tos diurus ku Allah kedah manggihan. Ieu teh datang nati saha. Jadi agyar jadi tuduh aya asar af'al. Ayana makhluk jadi tuduh eta teh naon tapak damel Allah. Terus weh dibeuweung diutahkeun, ditilik-tilik, disidik-sidik. Tepikeun ka jelas eta teh af'al Allah. Jadi fokusna lain kana agyar, sing emut. Ieu teh hikam ibad bade tamat soalna ieu. Itu berarti tos nararaek saharusna ieu teh. Hikam tos nuju hiji tos bade tamat. Ya. Jadi ningalina berusaha ye urang hate ningali ulah ningali agyar, ulah ningali makhluk. Naon sababna? Urang ngabogaan pamandegan yen agyar teh, yen makhluk teh teu matak jadi manfaat, teu matak bisa nolak kana madarat. Naon sababna? Sabab agyar dicipta ku Allah.
dimanifestasi ku Gusti Allah. Eta teh ayana agyar, ayana akuan, ayana permasalahan anu tumiba kana diri urang, eta teh manifestasi keagungan Allah. Jadi hate lamun pelongna kana permasalahan, otomatis didinya mentong dirinya. Ngan mentogna eta lain dina nur eta mah. Mentogna dina agyar, dina poek hate. Tong boroning dina nur, ikan bahasa dina cahaya, mentokna dina cahaya. Urang mah dina poek hate ge mentong. Naon sabab asa kahalangan we eta teh. Nya? Asa kahalangan we ieu teh ku ayana permasalahan, ku ayana permasalahan hidup, ku ayana kebutuhan hidup, asa ngahalangan we. Sedengkeun hate tos yakin eta teh tos diurus ku Allah. Ngaran-ngaran perkara anu tos diurus ku Allah atuh ayeuna mah urang mah sebenarnya mah naon? Sebenarnya mah meringankan bagi diri urang. Urang kendahna tuduhna naon? Kanu ngayakeun agyar. Punten ieu mah berarti kan urusana dina makom yakin. Ieu mah nyariosna iman iyan. Ieu mah nyariosna iman keyakinan. Lain percaya hungkul. Ari yakin mah percaya jeung naon jeung ngarasa eta yakin. Jadi matakan kunaon cenah urang jadi aya yakin karena urang tos didadasari ku kailmuan. Terkecuali urang teu acan didadasari ku kailmuan. Lamun teu acan didadasari ku kailmuan berarti goplahna urang mah teu matak jadi dosa goblok. Lamun ukuranana bodoh anu dihampuranya gitu. Ayeuna pan urang teh tos ngaji saeutik-saeutik tos ngarangsek, tos ngadesek, tos rada arek teulun. Atau otomatis berartinya hewagan atau nampi rintangan dina hate masih kene ningali agyar teh atuh berarti teh aya tapakna kamari-kamari teh. Nya kitu teh aya tapakna. Cenah pan beureun Kang ngabahasakeun hiji kajadian teh teu sagampang naon ngabalikeun telapak tangan. Muhun da sadayana ku proses, tapi ku proses eta jadikeun setiap saat eta urang berproses, setiap waktu urang teh berproses, berarti sakedik-sakedik piraku teuing sakeprul-keprul mah teh aya nempel-nempelna. Agyar we kanyahoan we agyar teh katingali we sehingga ngaganggu kana suluk ting taroki. Jadi lamun mungkin dina juz 2 ngabahasakeun lamun ieu hate tos aya di hadrat rububiyahna Allah sing emut sagala agyar eta teh nyuhunkeun ka Allah Ta'ala sapertikeun urusan perkara dunia nyuhunkeun ka Allah teh eta teh ngantri hoyong dianggo ku ahli Allah. Jadi sing horeng lamun hate tertujuna kana dunia insya Allah eta moal beunang dunia beunang oge ngajadikeun ririweuh. Tapi lamun hate tujuanna kanu gaduh dunia usul ka Allah ngantri dunia teh nun Gusti abdi hoyong diange ku ahli sarira Gusti dugikeun ye punten mungkin dina juz 2 ardi tersebutkan bumi ngabahasakeun kieu nun Gusti abdi hoyong ditincak ku ahli sarira Gusti. Jadi si taneuh teh hayangeun ditincak ku ahli Allah. Kersakeun Gusti eta jalmi-jalmi ahli Gusti sina ngaliwat kana wilayah abdi. Subhanallah sebenarnya mah. Matakan namun hate tertuju kana dunia, riweuh ku dunia. Tapi hate upami tos tos wukuf di hadrat rububiyah. Di hadrat pangaturan Allah bahasa di hadrat rububiyah teh hate yakin segala perkara diurus ku Allah. Eta hate berarti aya di hadrat rububiyah. Tergantung rububiyah mah dina apal apa dina asma sifat apa dina nurdat. Ieu ngabahasakeunana lamun ieu hate aya elingan urang misalkan sadayana makhluk sadayana agyar eta teh diurus ku Allah awal we kitu nya
sadayana agiat diurus ku Allah, eta berarti ruhani urang tos ngambah dina makna di alam malakut. Jadi dohir di alam mulki, ruhani di malakut. Jadi kitu ngabasakeun. Jadi umpama ya, hate tos aya di hadrat rububiyah Allah, batin yakin kuring nalika ngicutna oge diurus ku Allah. Batin yakin kuring nalika lumpangna oge diurus ku Allah. Otomatis panginten kieu para jamaah sadayana, sagala pangabutuh diri kuring, sagala pangabutuh pamajikan kuring jeung anak-anak kuring berarti eta teh tos diurus ku Allah. Naon sabab? Sabab henteu aya hiji makhluk pun anu henteu diurus ku Gusti Allah. Kan muhitun bijamil makhlukati, Allah teh ngaliputan kasadayana makhlukna. Ieu ulah sampai dugikeun ka jargon hungkul, ulah sampai dugikeun ka moto urang hungkul sebagai salikin, tapi kedah ditancemkeun, matakan meryogikeun isbatun tetepkeun dina hate urang, terus naon tasdikun benerkeun dina hate urang. Sehingga ngajadikeun yakin, ieu mah sanes ngabahas percaya tapi yakin. Sehingga teu aya naon, teu aya ngajadikeun hiji perkara anu jadi hewagan kana diri. Gitunya ya sakedik da sadayana ge kedah melalui prosesnya, kelah melalui proses ta eta teh hate yakin ka Allah, eta teh hate berarti numpak ka mana? Numpak kana nur anu aya dina hate. Pan seharusna pan nur teh jadi tutumpakan salikin ieu teh. Nur teh cahaya teh. Ari ieu dina keur arifin aya kalana nur jadi mentok dina nur. Kalah KHS dina nur. Nya, kalah kanaon merenahkeun diri dina nur, dina cahaya. Kumaha merenahkeun dirina? Pangabisa geus boga, wawasan geus tinggi, salat geus geunaheun, tamu geus loba gitu. Kitu. Anu tatanya geus aya. Merenahkeun cicing aingna dina perkara eta berarti geus wusul kuring teh. Komo engke dinaon ditembongkeun ku Allah dina bang makom wasilin anu ngabahasakeun saciduh mah tu sausap nyata. Dina perkara eta singkade urang ulah tepikeun, ulah sampai dugikeun kalinglap dina perkara eta, ulah mentok dina nur. Makom wasilin soalna sok sering papanggihan, ulang kade ulah mentok didinya, karena memang tujuan urang lain kadinya. Kuduna mah aya na cacang dina hate ngajadikeun tutumpakan ieu hate urang menuju usuh kanudat Allah Subhanahu wa taala. Gitunya, ulah sampai tepikeun ka cicing ngukup dina nur, ulah sampai tepikeun ka HS dina nur, artina eureun jadina sataroki. Eureun sulukna oge, sumawonna ngajina mah eureun ngajina oge. Naon sabab mentok dina nur. Tos aya lazatna dina nur. Tos aya ninikmatan dina nur. Eta teh singkade hijab keneh. Hijab. Atuh memang nyapan meurna mun teu naon teu keur ditulungan ku Allah mah ayana nur eta teh jadi kapitnah. Kapitnah luar biasa. Tong boroning kieu misalkan jadwal pangawasan. Tadi misalkan nantepan Isa mi asa nikmat, nantepan Isa teh meuni hayang sila, meuni hayang lila sila teh. Kitunya istighfar teh mangpang mumpung genah, ieu mangpang mumpung genah. Mangpang mumpung misalkan hate teh genah ta eta teh nur. Eta dikersakeun ku Allah urang dibere nikmatan dina ibadah, dina kataatan. Tapi ulah sampai dugikeun ka melupakan akan kewajiban. Tetap sadayana ge da kedah aya prosesna. Matakan meryogikeun satu keilmuanana gitu. Dan memang naon, memang ngaos, memang tali tumalina eta teh ilmu ti Allah. Lamun misalkan menelaah sendiri nya, ngayakinkeun sorangan
babaledogan sorangan nakwil ku sorangan paneta bahaya matakan jalankeun suluk jeung taroki ulah sampai dugikeun ka hate naon hate kagembang ku hiji perkara-perkara misalkan dina ebrehna untung dunia ya ulah sampai dugikeun ka kamalinaan urang sehingga poho akan kewajiban gitunya mangga dunia mah henteu dilarang henteu dunia mah dan memang bahkan di parentahkeun ku Gusti Allah urang teh kedah ikhtiar kedah milari dunia tapi ulah sampai dugikeun ka poho melupakan kewajiban karena perkara urang misalkan kapangih lajatna dunia ya gitu tah jadi mentokna dina aya bikasya ipin tegasna ku pirang-pirang anu kanel hiya ari itu kasaib hiya tuduhna kana kasaib tah eta al agyaru agyar naon maksudna agyar teh asyahwatu syahwatna agyar wal lazati jeung kaenakan agyar allati anu hiya ari itu lati eta ghairul maula lain Allah subhanahu maha bersih zat Allah al hijabu maka ari hahalang anil maula ti pangeran eta kismani kabagi dua bagian jadi dina nalika urang manggih lejatna agyar misal kumaha contona untung dina usaha teh lubak-libuk ya nah ieu taroki teh heupan memang ulah sampai dugikeun ka naon ulah ngajadikeun ka pamadegan kieu ngajadi MTB supaya gampang ya usaha misal ulah sampai bikin niat ka kieu lamun paniat kitu geus ecakeun lah atawa ngajadi MTG makin ieu makin burem misalkan ya dina urusan dunia keureun atuh lamun aya pamadegan kadinya mendingan eureun ngaji naon kitu soalna memang tujuan ngaji teh sanes ukuranna ngalancarkeun dunia sumawona mung seret dina usaha ai ngaji mah nyaeta ngajadikeun alat pikeun urang menuju kataatan ka Allah supaya wusul dina kataatanana gitu acenah misalkan ulah tertuju kana dunia atawa kumaha ulah tertuju keuntungan atau napi pangabutuh sabenerna mah lamun ngabahasa pun guru nyebatkeun ki ngomongna geus teu kudu dibaca perkara eta geus teu kudu dibaca sampai 3 kali nyebatkeun geus teu kudu dibaca perkara eta lempengkeun urang suluk jeung taroki we cukup artina dunya geus teu kudu dibaca pan tadi teh lamun urang lempeng suluk jeung taroki manggihan atanapi dipaparinan nugraha keagungan pangeran eta perkara-perkara dunia teh ngantri hayang dianggo ku urang dina nalika ieu hate tos wukuf tos istiqomah di hadrat rububiyah Allah da Allah oge moal nitipkeun dunia ka ahlina sehingga eta ahli encan pas dina nyekel duniana ngaibaratkeun misalkan Ki Jaed boga anak ngan anak ieu teh rada gelo anakna teh masih kena lulumpangan kitu lulumpangan di jalan gitu jeung Ki Jaed teh beunghar otomatis eta Ki Jaed teh moal dibikeun misalkan anak naon sababna atuh ulah dalin di jalan pasti eta teh Ki Jaed teh nitipkeun bisa jadi ka naon ka kuasa hukum nitipkeun ka orang kepercayaan sapertikeun kitu jadi Allah taala saleresna ye punten Allah taala merenahkeun pikeun salikin merenahkeun pikeun arifin perkara urusan duniana karena kan aya dunia teh aya rizki kan rizki maun rizki mamluk rizki madmun rizki muttaqi sanajan urang teu boga motor nepi urang ka majlis eta rizki madmun sanajan urang teu melak cau tapi
ngarasanan ngadahar cau madmun tah punten eta di aya jeruk pan eta urang melak jeruk henteu tong boroning melak meser jeruk henteu tapi urang ngarasanan ngadahar jeruk tah madmun emang eta di rezeki eta disadiakeun ku saha disadiakeun ku Allah tah rezeki madmun naon rezeki madmun teh urang teu neangan eta rezeki urang teu ngurus eta rezeki henteu ngihtiaran ka eta rezeki tapi tiba-tiba karasa kanikmatin ku raga urang ku badan urang ih pan eta teh sugan misalkan memelak jeruk eta angke mah ieu mah hasilna ieu jang jamaah MTB misalkan nu boga jeruk pan henteu tah eta teh madmun disebutna artina rezeki mah tos ditahsis ya tos ditahsis tah urang teh ulah cicing dina lajatna agyar ulah cicing dina kanikmat maksudna teh ulah cicing teh sanes bahasa ulah menikmati nya da untungna dina agyar sugihna dina agyar beungharna dina agyar tandana teu matak mentok dina agyar teh buku boga agyarna ge ku boga duitna ge teu bakhil henteu kikir dipake eta teh naon hartana dipake jalan di jalan Allah naon sababna sabab ditarimana ku akal ruhani lain ku akal ieu da akal ieu mah boga 10 kamari disebutkeun boga 10 cek akal ieu 5 disodakohkeun sama dengan 5 nu urangna ari cek akal ruhani mah 10 ieu 5 na disodakohkeun bahasana kitu sabar hade yeun urang 55 tah eta teh cek akal ruhani jadi akal nu lemes artina hiji jalmi atanapi salikin atanapi arifin hate teu mentok dina lazatna agyar dina nikmatna agyar tandana sapertos kitu teu matak ngajadikeun fitnah eta ku ayana agyar sehingga henteu ninggalkeun kawajiban-kawajiban hak-hakna rububiyah Allah hak-hakna ubudiyah jadi kan ngajalankeun sifat kehambaan lamun mentok diajar ya pere sifat kehambaan oge boro-boro daek cek paribasana ngaji salat isya ge teh hayang tah mentok dina agyar berarti nya jadi agyar ulah cicing dinya maka ulah jadi hahalang nya maka subhanallah maha bersih dat Allah pal hijabu maka ari hahalang anil maulati pangeran eta kismani kabagi 2 bagian hahalang kabagi 2 bagian hijab kabagi 2 bagian ieu saur ajengan musannif hijab teh aya 2 nuraniun hiji nu bangsa nur hijab nu kahiji nu bangsa cahaya wahwa arihi itu nuraniun eta al ulumu pirang-pirang ilmu wal ma'arifu jeung pirang-pirang kamaripatan beuh eta teh hahalang ternyata ya naikna ilmu naikna kamaripatan aya jelema nu mentok dina ilmu jeung kamaripatan nya cenah kuring mah rek masantren atawa daek arek ngaji teh supaya naon supaya menang ilmu we tah tujuan tah sing horeng salah tujuan kitu teh tos we cenah mentokna di dinya da geuningan aya jelema boga ilmu mah da mulia geuningan di tengah-tengah lemur oge tah eta teh mentok di dinya mentok dina nur ya teh hayang wusul ka kersana dat Allah dina keur aya ilmuna ilmu teh pan jadi tutumpakan urang sabenarna kuduna teh kan eta teh nur nya teh hayang wusul ku jalan eta ilmu teh hayang kitu kalaka ilmu teh dipake naon dipake neangan dunia nikmatan dunia dipake neangan duit dipake ngabobodo anu bodoh tah eta teh berarti salah niat dina keur ngaji dina keur masantren
Seharusna neangan ilmu terek dijadikan sarana pikeun naon, pikeun suluk jeung taroki, eta boga tujuan musuh. Salasna mah kitu, sanes cicing dina ilmu ieu teh ulah kahijab ku ilmu eta teh. Jadi lamun kahijab berarti kakapitna ku akwan. Ta eta teh disebutna sanes murid sodik tapi murid kadzib. Ya. Murid kacing calang disebutna mentok dina kailmuan. Iza waqafat di mana cicing naon alqulubu pirang-pirang hate ma'aha sartana itu ulum jeung ma'rif warokanat jeung condong itu si kulub ilaiha kana itu ulum jeung ma'rif waja'alatha jeung ngajadikeun itu si kulub ha kana itu ulum jeung ma'rifat teh goyatan maksudiha kana tungtung tujuan itu si kulub. Jadi kadinya nihayatul matlub, nihayatul mahlubna teh emang didinya sabenerna mah lain kadinya, sabenerna mah anu leres namanya eta nihayatul matlub ya. Nihayatul matlub mapan berarti urusanana wusul ka Allah, tujuanana lain hayang ninikmatan dina ilmu. Anapun aya ninikmatan dina ilmu eta mah memang clear we, eta mah bumbu kan ulah mentok didinya. Artinya ketika orang ngaji misalkan 1 tahun 2 tahun berarti kena perubahan tah. Dina segi bahasa, dina segi tingkah laku, dina segi tata krama, otomatis kan eta teh kan jadi cacaang pikeun sekitarna masing-masing sebenarnya. Si emut sok aya geuning dina riungan ketika aya jalma eta sok regreg teh. Aya kitu. Ta eta teh disebutna naon? Eta teh bangsa nur eta teh dina hate anu ngancik dina dirina. Kumaha? Ku ilmu sareng kamaripatan. Singkat deh ulah sampai mentok di dinya. Ya. Jadi nihayatul matlub kudu naon? Kudu wusul ka Allah. Sanes niat neangan ilmu sangkan dipake pamer. Ulah. Pamer jadi minteran ka batur, ya. Ulah. Eta bahaya singkat deh. Ta eta mentok dina ilmu, ta ilmu teh jadi hijab pikeun manehna eta teh. Jadi hijab. Kudu nama numpak ilmu supaya wusul. Ieu mah tibalik. Jadi ilmu teh jadi panghalang. Pikeun wusul ka Allah. Ta eta teh mantakan hijab anu bangsa nuroniyah. Hijab anu bangsa cahaya. Kadenya ye dibolekerkeun soalna ku musannif. Bolekerkeun kunaon ngabahas eta ieu musannif. Soalna kan ieu tos puncak-puncak juz 1 tos beres, berarti naik kana juz 2. Jadi kedah waspada urang nya, kudu waspada. Ulah sampai tepikeun ka hijab ku bangsa nur eta. Panawalna mah asup misalkan ka pasantren, awalna asup ka pangajian tauhid hos. Kan kitu nya. Asup misalkan jika hade pan eta teh ruang riung nama kumpulan nama jika hade secara dohiriyah nama jika hade budak daek masantren hade katingali dohiriyah urang kempal di majelis taklim anu dibahas tauhid hos jika hade ya jika hade berangkat ka majelis teh jika hade eta teh urang teh. Tapi mun boga niat rek ngala ilmuna teh pikeun hadun nafsi bagian-bagian nafsu urang kitu nya. Tah eta teh niat rek ngala ilmu kadinya eta teh bagian kepentingan diri disebutna murid kadzib gitu. Ya. Jadi lain murid sodik tapi murid kadzib. Moal megar-megar jadina kitu. Eta nya eta hijab anu kahiji anu bangsa nuraniyah. Urang lajengkeun dah ka minggu payun nya. Minggu payun hijab nu kadua nyata wadul maniun nur nu kadua hijab anu bangsa poek. Wallahu a'lam. Urang lajengkeun
mudah-mudahan ke masa malam Jumat Payunnya tiasa kempal sadayana karena taparukan orang sejak hatamannya dina juz hiji. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ngersakeun urang ngadung di malam Jumat Payun. Sakitu heula kita bikin. Wallahu a'lam.